Pribados nguping carios ti almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kacarioskeun si Umar hadirin, jalmi bager. Anjeunna panen sampe emut ka guru ngajina. Terus we ngirim guruna sakeresek sampe. Akang abdi teh gaduh rejeki saalit. Manawi hoyong karaosan ku akang. Mugi tiasa bahan katampi. Sur guruna atur nuhun cenah ujang. Mugi Allah ngabalas kasayaan anjeun. Keheula cenah sakedap antosan. Pok teh guruna ka istrina, "Mama, gaduh naon cenah urang ieu? Jang ngabalas kasayaan ieu si Umar. Aya cenah bapa anak doma daripada teu kaurus ku urang. Pamere kamari cenah eta. Mending cenah urang pasikeun ka Umar. Sugane atuh jadi baranahan, jadi manfaat ku Umar mah diurusna." Cek Kiai, Umar ieu akang gaduh anak doma. Cana ku Umar ka ditu. Akang masihan. Cek Umar teh kedah atuh akang cenah abdi ngintun sampe. Ka dieu teh da ikhlas. Sanes hayang dipulang, sanes hayang jadi ngararepot akang di dieu. Keun bae canak we cenah ieu. Doma teh rejeki ti Allah jang anjeun. Nuhun atuh cenah akang. Cek si Umar dicanak we eta doma teh ku si Umar. Di jalan papenak jeung si Ali. Umar cenah mawa naon eta? Anak doma cenah pamere ti Kiai. Ku bageurnya guru urang teh. Nya urang tadi mere sampe cenah ka manehna balik mere anak doma ka dieu. Si Ali ngadangu carita ti si Umar kitu jadi ngahuleng. Si Umar mere sampe jadi anak doma. Lamun aing mere duren bisa jadi doma badag cek si Ali. Cek si Ali teh nya. Dina pikiranana. Akhirna si Ali meser we duren sakerese ka pasar. Dicana ka guruna. "Akang cenah abdi gaduh buah duren. Manawi hoyong karaosan ku akang. Ilas cenah abdi masihan teh," cek si Ali. "Alhamdulillah cenah boga murid teh ku balalager," cek Kiai. Cikene si Umar mere sampe ka dieu. Ayeuna si Ali geus mere duren deui cenah mamah teu ngali. "Cik cenah aya naon cenah urang ieu? Jang mulang tarima kasayaan si Ali mamah." Ari cek istrina da doma geus eueuh bapa ngan aya hiji-hiji ina pan urang boga doma teh. Nya paling oge sampe we anu tadi anu pamere si Umar. Nya eta we duakeun sampe cek Kiai teh. Urang beres si Ali anu geus bager ka urang. Si Ali ngadangu guruna nyarita kitu kalepak teh pingsan hadirin. Jadi hadirin meureun ieu pelajaranana ngadamel kasayaan mah kudu ikhlas karena Allah, sabab eta bakal jadi kabagjaan jeung kauntungan jang diri urang. Sabalikna lamun urang nyieun kahadean, kasayaan anu motivasina hayang dipulang ku jelema, hayang dipulang ku kahadean ti jelema, biasana sok peuri jeung ku ciwa.